Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Mah aku masih 2000 deh tadi ah. Gedean ah mah. Kurang. Si Cep, Itu 2000 marulu mah duit teh. saya tahu bersyukur pisan jadi jelema teh. Sakitu ge teh ku diberes ya usaha henteu naon henteu diberean ku kolot. Bersyukur naon 2000. Ih, Bersyukurlah masih aya nu mere duit. Aing masih boga duit mere ka sia. Tuh coba si gadis. Teu boga kolot teh jauh ninina maot ngenta kasak teh bayeuna. ih si gadis mah kota jauh ge duitna lo pangiriman wae. Nih balang wae sia memang napa kolot teh. Sila aku kana naon 2000. Anak ku aci eta mana opat nu gopean ah. 1000 kok ge minumna. Nembalan wae. Tak nage ulah boros-boros ting Cep sampai 1000 atuh jajan mah eta jeung isukan teh 1000. Emang teu diharap nangan duit teh? 2000 kumaha ngahemat-hematna ah. Karena ge Cep usaha atuh Cep, nangan gawe atuh nya. Ke kumaha mah dipanggilnya jeung lamaranana deui nya. Saya Cep gawe. Anu ngeunaheun atuh yang gawe na mah. Di mana gawe ngeunaheun? Gigi capek. Jadi bagong ge capek. Pokoknya bersyukur Cep 2000 ge teh duit Cep bisa jajan. Bersyukur. Era mau dikeun oge ah. Bari mengpeun Cep, bari make helm sekalian make masker tanam ka warung. Mah mun sakieu ge ah, budak eta mah da tegembul ieu. Karunya laparun. Nyangu, mana apa nyangu teh bener. Iya nyangu teh. Taram titi tiram taram. Tam taram tam. Ya udah tehnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Neng. Gadis. 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 Assalamualaikum. Aduh. Kasih gadis doang ya. Kemana eta budak? Tenan wae ah. Kemana eta parawan? Oh, ih, patut ditulakan. Ah, tenan wae di jero ah. Apa di masih lela jeung Syau Jamila eta si gadis can balik. Kudu teuing ah. Kayak gameureun ka aing ah. Enggak ada ya tuh ah. Geus mahen ke barang deui nya. Eta we Sekalian aja. Kurame kebiasaan. sih. Iya, minta duit teh kolot keur ngasih tuh. Geus malu aing mah dipusing ah. Bahan tuh dia ku beerna. Iya, teh karunya apa tak kolot sia. Dikawinkeun aing teh dikawinkeun ka bibi ayeuna. Assalamualaikum. Sampul kosna teh. Dijual duit biar namanya naon dikawin. Misalnya Naon sih? ada kan masih gadis nanya. Naon nyok beas. Bisa can peperen, garis sama bahasa beas ah. Lagi menjib duitnya si gadis. Nyok beas apa? Nonton peperen masih can peperen ya. Masa? Heeh. Heeh. Usaha jujur masih. Karunya tuh biarna dipinjeman duit. Lesek ke ujon, tapi tidak begitu gitu ya. Oh. Nama kata? Ah, tambahan atuh ah.
Geus eta mahi 2000. Eta ge mahi. Ih, Mah, si teh kadang-kadang sajam deui ngetadi ka mama. mantap sakalikeun we na bete kudu minta-minta deui. Enak banget ngomong teh. Gadis. Assalamualaikum, Dis. Di patona muka gini. Dis. Dis. Harus. Dis. Kemananya? Apa ke warungnya? Itu kumbahana lo bakenya. Sama ke warung udah beli sabun. Susulnya apa ke warung? Ulin lah, boleh sih di teh ah. Mah, Atuh cep ai di teh nonton TV nanti harees barang-barang hees. kalau ke listrik mah duit tak diganti Aing mayar. Makan kata. 2000 ngaruh dulu ah. 2000 ke duit. Mau bisa nangani siapa? Kepesan kalah kabeh kejo. Atuh alhamdulillah nya. Alhamdulillah. Bang ini mah inang. Di sawah. Oh, alhamdulillah. Siap. Benteng. Aduh, Naon parawan? kakek masih gadis, eueuh. Hi. Make kan tadi nganteran sangu mak cek kene eueuh. Iraha. Kene. Oh, Pak. Ka mana ka warung meureunnya? Apa ulin Wah, teh? tak budak teh. Bebejanya. Teman-teman teh kan kuseuh ninina. Karena ge budak atuh mah. Gede. Tapi lamun ngomong-ngomong si gadis karunya oge nya mah mikir teh sih ayeuna bajung kolotna jauh ninina masati kamari eueuh hirup sorangan sebatang kara hitungan namanya. Neng, eta bapana mangkat tuh pleosnya. Tapi ya duitnya mere wae meureun ngiriman. Artinya kadunya mah erna. Oh, atuh teh ngiriman karunya eta budak. Hi. Oh, Pokoknya mah karasa bangetnya nalangsana kumaha kolot kumaha biasana diomelan digeunggeureukkeun terus biasana meureunnan ngaranna kolot ka incu mah meureun namun incuna keur embung meureun keta mun nyeuseuh panyeuseuhkeun kajeun gitu teh nya salagi kolot kuat keneh mah ayeuna mah nyeusuh sorangan, nyangu sorangan, peperen sorangan, serba sorangan enak nya. Merih pokoknya mah. emang saha deui. Tapi lu mah keur ari mah dia emang nyangukeun, mang nyeuseuhkeun manehna teh. Da kadang-kadang sok adi eta daang. Ya heueuh tadi kan Eren ya tadi ka Imah rek ngabantuan peperen mbah kiring naon kitu. Kan eueuh. Hanya lah orang mah nulungan wae nya. Maksud teh urang neangan amat teh mana wae ge. Saya mah bener banget. Di mana wae entah di bonah anu ngabantu emak atau seni Ira atau Erna gitu kan keur ari mah heueuh. Itu karunya. Tapi da manehna mah diajakan gembungan nya. Ku kolotna. Kenapa Lela Jamila nginepnya cuma semalam? Gadis kan kalau mereka pulang jadi kesepian lagi. Mama kayak gitu. Udah nggak ingat gadis lagi. Dia sibuk dengan karirnya. Dia nggak pernah peduli sama gadis. Dia nggak pernah nanya di gadis udah makan apa belum. Dan papa selalu sibuk dengan bisnisnya, dengan sibuk dengan kerjaannya. Papa lupa dengan janji-janjinya. Katanya selalu akan jenguk gadis, selalu telepon gadis tiap hari, tapi buktinya nggak ada. Di dunia ini hanya nenek yang sayang sama gadis. Tapi sayangnya nenek malah meninggalkan gadis untuk selamanya. Nenek malah meninggal. Kamu siapa? Aku adalah peri jantung calo. Terus kamu mau ngapain di sini? Aku hanya ingin berteman denganmu.
Aduh Pak, ini gimana sih Pak?